Duh, aing euy. Kumaha hayang ulin ieu teh. Piraku ya kakolot kudu bebeja mah. Cik atuh aing urang nyobaan. Ah, ya mah kakolot heula lah. Duh. Bah. Bah, kemana kolot nya euy? Aya naon si budak teh gogorokan sagala. Weh, ini aing mah sia teh. Belah mana, Abah? Astagfirullahaladzim, teu nyaho imah sorangan sia teh. Itu geuning kolot bedegong teh. Naon cigah keur ngerokan. Naon ieu teh? Cik atuh urang sampurkeun ah. Abah, Aya naon teh si lain teh, duh aing meuli mamantes teuing maneh sia mah. Asa beuki goreng patut weh. ya itu apaleun Abah goreng patut ge da anak Abah atuh. Heeh, nyaho aing oge aing ngerakeun ke sia teh. Sia teh dipagi lagi ku batur teh Maman Melanok. Atuh pan Abah hayang ulin. Hayang ulin, tinggal ulin atuh sia teh. Atuh da hayang ulin ka Paris Abah aya kudu aya duit. Nurus tunjung sia teh. Nanaonan bet ka Paris. Geus kapara we sia teh di luhur. Atuh Bah beda carita Abah. Naon? Meh rada gaul saeutik. Kudu make duit sia teh ka Paris mah. Make duit atuh naon we atuh Bah nu dijual. Siapa dah sok itu. Ye, aing trek ikhtiar heula. Kudu balang siar meureun aing boga duit teh sia teh. Burukeun atuh Bah. Burukeun sabar lah cicing saeutik. Saha deui aing yakin dengan duitna duh aing. Henteu nya kana jadi anak ku aing. Geus dipapag ieu budak. Kaduhung baheulana ku aing teh diasupkeun ka jero indungna tah. Si koplok teh bedegongnya euy. Aing hayang ulin kumaha ieu teh caritana. Ajerit kela. Kalau teh bogaeun HP. Parareuteuh nya euy. Cik urang tinggal deui. Gaya iPhone. Ieu mah Redmi sigana teh. Aya euy jualeun euy. Wah, kubu ku aing. Jual ku aing ayeuna mah da aing hayang ulin atuh. Teu ulin kumaha meureunna. Geus lah. Ini ayeuna mah